Prinsip hirup teh diantarana hirup teh kudu jiga jagong ulah jiga jamu monyet. Nah geuningan ulah jiga jamu monyet, nah kumaha kitu ari jagong? Jagong mah sanajan sikina loba tapi dibungkus rapi, teu jiga jamu monyet. Jamu monyet mah sikina ngan hiji ge dipamerkeun, ngan hiji-hijina ogenan dikaluarkeun. Hartina jadi jalma ulah sok pamer. Tuluy hirup teh kudu jiga buah duren, ulah jiga kadongdong. Duren mah sanajan luarna pinuh ku cucuk tapi jerona lembut jeung amis, teu jiga kadongdong. Luarna lemes tapi jerona kasar jeung rasana haseum. Artina alus gorengna jalma teu bisa ditingali ti luar wungkul. Tuluy deui hirup kudu jiga bangkuang. Sanajan aya di jero taneuh nu kotor tapi eusina bodas bersih. Hartina kudu pinter ngajaga diri ulah kapangaruhan ku lingkungan. Tuluy deui hirup kudu kawas kacang panjang, rek disiksik atawa dikukumaha bae tetep teu leungit ngaranna anger we kacang panjang. Artina jadi hirup kudu teguh pendirian ulah lualeo.